Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng simkuring Siti Lutfiah Kurnia dina acara Semanci TV. Dina raraga ieu simkuring ngagaduhan tilu barita anu mimiti aya ti daerah SMK Pasundan nyaeta razia knalpot anu lain standarna. Lajengna aya barita kacilakaan pengendara motor di daerah Borma, Jalan Raya Rancaikek. Anu katilu aya barita di daerah Cimanggung nyaeta ngagunakeun saragam anyar di sakola Semanci. Kejadian razia knalpot di sekolah SMK Pasundan, Polres Rancaikek beserta Bandung dilakukan pas bubar sekolah poe Salasa 30 Januari 2024 jam 14.30 Hatur nuhun ka Siti Lutfiah anu aya di studio. Tepangkeun simkuring Amaliatul Islamiyah nuju aya di tempat ieu kajadian. Di dieu simkuring mendak hiji siswa di SMK Pasundan anu ngalanggar salah sahiji peraturan nyaeta ngagunakeun knalpot anu lain standarna. Punten ngawagakan waktosna, bikinan usaha upami dina kajadian ieu naha bet aya razia motor knalpot upami knalpot di sakola. Kumargi tindak lanjutkeun penggunaan knalpot nu teu saluyu sareng teu spesifikasi. Nah, kumaha cara tadi polisi anu ngatindak lanjutkeun di sakola ieu teh nu razia? Dilakukan penyitaan kanu pangguna knalpot sareng siswana ditegur ame teu ngalakukeun ieu Anu teu sarupa kitu nya. nuhun. Nah, janten tina kajadian oge aa tadi atos ninggalnya sabari hiji tadi anu karajana seueurnya. Nuhun ka Asahul anu parantos nasihat informasi sareng anu tos ngaluangkeun waktosna kangge wawancara dina ieu berita. Pemirsa, dina ieu kejadian urang biasa nyimpulkeun upami ngage kendaraan anu knalpotna anu teu saluyu atanapi anu lain standarna kumargi upami knalpotna teu saluyu ngaganggu ka masyarakat sakitar. Kejadian kecelakaan lalu lintas di Borma Jalan Raya Rancaikek poe Kemis tanggal 13 Juni 2023 tabu 2 siang. Hiji unit motor sareng hiji unit mobil anu dilibatkeunana. Akibat kecelakaan ieu teh pengendara motor maut di tempat kejadianana. Hatur nuhun ka Siti Lutfiah anu di studio. Di dieu simkuring Syahrul Agung nuju di tempat kejadian. Di dieu simkuring mendak hiji wargi anu ningali kejadian. Neng punten nawagal waktosna neng dupina misaha. Aulia, Kumaha kronologi kejadian ieu teh? caritana teh aya pengendara motor anu bade nyalip si pengendara mobil. Tah pas dek nyalip teh si pengendara motor teh ngadupak-dupangan mobil. Tah geus kitu teh si pengendara motor teh gebis, tah pas pisan di tengah-tengahna teh aya mobil truk. Geus gebis kitu teh si pengendara motorna teh geus gebis kan eta teh, terus geus kitu teh si pengendara motor gebis teh helmna teh geus kacoplok. Jadi pas-pasan gebis langsung kalindes gitu. Aya sabaraha jalmi anu maot dina kejadian ieu teh? Saurang Pemirsa, dina ieu kajadian urang sadaya upami bade ka mana-mana kudu hati-hati sarta sadaya atribut pangandaran jeung sareng kudu ngajalankeun aturan lalu lintas. Ieu bareta teh ti sakola Semanci anu nerapkeun aturan di saragam anyar. Aturan di saragam anyar ieu diterapkeun kaping 18 Februari 2024. Kumargi dina parobahan ieu atos disetujuan ku pamarentah pendidikan dina ieu aturan sakola. Hatur nuhun ka Siti Lutfiah Kurnia di studio. Simkuring Aulia Nur Fadilah atos aya di sakola Semanci anu atos ngaresmikeun aturan di saragam anyar. Ayeuna simkuring atos sareng siswi Semanci nyaeta Amaliatul Islamiyah anu bade di Pitaros. Kumaha tanggapan hideuk ke kabijakan sakola anu atos ngaresmikeun aturan di saragam anyar?
Bunga janten upami dina dinten ayeuna keneh oge siswa-siswi di Semanci teh rarapi. Aya teh waktu perubahan aturan seragam anyar. Aya janten upami minggon ayeuna Senin sareng Salasa teh ngangge rompi, Rebona ngangge acuk pramuka, Kamis ngangge acuk batik, sareng dina dinten Jumaah ngangge acuk muslim. Ti kaping iraha aturan di seragam anyar teh diresmikeun Kaping 18 Februari 2024 kamari. hatur nuhun teh. Nuhun sami-sami. Kitu aya barita tis manci terkini sim kuring Aulia Nur Fadilah ngalaporkeun ka studio.